Assalamualaikum sadayana. Tepangkeun nami Abi Galih Ayu Pratiwi. Abdi bade ngeplog, bade mediokeun tentang wawancara ka seniman atanapi naon wae anu temana seni sareng budaya. Tepangkeun sahanamina Afril dari Kejan Usaha Nopal Winalda. Hoyong terang kumaha salengkapna. Giring yuk, dadah. Ibu punten ngaganggu waktu sakedap. Abdi sangga rencangan di SMA 2 Subang bade ngalaksanakeun tugas wawancara ka ibu. Ngeunaan nya ibu nyelira sareng usaha ibu salami ieu. Pertamanya punten bade naros biodata ibu nami sareng suami lahirna di mana. Nama ibu Hajah Sukini. Teras tempat tinggal nya salah haur RT 05 RW 1. Teras Jadi naon alasan ibu bet hoyong biasa hoyong ngadamel opak? yang pertama ibu ada kegiatan. Nah, anu kaduana ibu disebatkeun usaha lah nya. Teras nambih biaya kanggo jajan. Anu pertama nama kanggo nabung. Terus nambah tos. Langsung. Nu kadua saha wae nu ngabantosan ibu ngadamel opak mun tinu ka sahariana? Aya tatanggi anu nya naon teh gitu. Ibu ngabantosan. Tara seperti ibu teh naon ngarekrut tenaga kerja gitu neng. Jadi di ieu teh diupahna teh perjirangan teh naonnya neng. Mah sangwan ke sesangwan gitu neng, sesangwan gitu sesangwan dugikeun ka ieu teh dugikeun ka terus beres gitunya dibeuleman dugi ka meuleuman aya bungkus mah ieu da. Nanti dibeulem gitu dibakar ieu mah. Inu sajirangan teh 5 liter. Terus kan ieu mah ditumbuk ganang ditumbuk dileakeun terus dijemur terus keringnya dibakar. Nah upahna teh perjirangan teh 40.000. Nu katilu tiraha ibu ngawitan ngadamel opak Di 2015 dugikeun ka ayeuna. di ayeuna. Bu, ieu teh. Jadi kumaha prosesna ngadamel opak teh? Pertama beras ketan. Terus di keuman heula sapeuting direndam sapeuting. Terus direndam teh terus anjeunna teh dikukus biasa di tengahan dikari. Mun dikarina sanes nganggo cai biasa, nganggo santan kalapa. Terus dikari terus disimpan deui. Tos asak terus ditumbuk. Tos halus. Pami opak beureum gula aren nganggo gula per 5 liter teh gula beureumna 1/2 kilo, gula bodasna 1/2 kilo. Opak beureum tos ditumbuk halus terus dileakeun dibeberkeun gitu.
terus dijemur terus kering terus dibakar. Ibu punten upami penghasilan per bulanna kinten-kinten sabaraha? Sisa perkiraan sisa beli bahan, sisa jajan, sisa bensin, sisa semuanya diperkirakan per bulan ibu bisa nyimpen 3 juta. Itu bulan-bulan biasa. Ada lagi bulan yang luar biasa setelah habis lebaran. Setelah habis lebaran kan banyak yang mudik, otomatis di jajanan di jalan ramai. Ibu nyampe 6, 7 sampai 8 juta. Itu penghasilan apa? Penghasilan yang pengeluaran kan nggak kedeteksinya, pengeluarannya jadi nggak ketahuan. Jadi nuntutnya neng beli gula nuntut, jadi ibu teh diperhitungkan. Ibu mah nu diperhitungkan teh anu misalkan anu udah masuk ibu ditimbun dulu. Misalkan sekarang hari Rabu ibu ngirimkan sisa bensin, sisa bayar supir, walaupun itu yang antar anak ibu kan harus dibayar buat jajannya gitu. Sisa jajan di jalan bisa masuk ibu 600.000. Nanti hari Sabtu misalkan jalan lagi beli bahan beli apa bisa masuk, jadi nggak tentu masuk lagi 400 gitu. Jadi pokoknya total kalau hari-hari biasa, kalau bulan-bulan biasa rata-rata 3 juta. Tapi ada yang bulan yang luar biasa itu bulan setelah lebaran kan pada mudik semua, udah mudik pulang mudik lagi gitu, nggak berhenti itu di bulan itu tuh nggak berhenti. Upami pangaos perbungkus sabaraha? Mama ngaluarkeun perbungkus teh 10.000. Tergantung gitu. Renov rasa kelapa, terasa minang rasa terasi, opak manis gula aren, terus ayarang minang manis, jadi 4 rupa semuanya 10.000. Sadin tentang biasanya ada amal sabaraha bungkus Bu? Sadin kan rasa kelapa dapat 15 bungkus, terus gula aren, opak manis gula aren 25 bungkus, terus dia ranginang rata-rata 16 bungkus sih, tara tangku 16 bungkus, 15 bungkus gula aren 25 para itu. Bukan ayeuna mah musim hujan. Ya. Janten per hari nate orang dijemur nate kumaha. Benten sareng musim-musim biasana. Dan kan upami musim biasa ibu opak amis rasa opak manis gula aren teh 2 jirangan teh sajirangan teh kan 5 liter berarti segantang kayu sejirangan ada malna upami hari-hari anu panas gitu ya, upami ayeuna mah teu tiasa ibu cuma 2 jirangan, soalnya ibu kan ieu tenaga kerjana sakedik cuma 3 orang tenaga kerjana. Ibu selain icalan opak teh icalan naon deui? Di antarana ibu ngurus rumah tangga opak, terus ibu nyawah sawah
awah nyawah gitu. Nyawah, terang kan nyawah? Terang. Nyawah, kan nyawah gitu. Ibu atur nuhun kangge waktosna. Punten upami ngaganggu sakedap. Disawios neng sami-sami. Nuhun kangge perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, like, comment, subscribe.